Otak ibu lalajo kuring tong lalajo ceramah lalajon mah ahlah kuring sanggeus ieu ceramah. Ai ceramah kieu latihan betul ge bisa. Tapi akhlak lain menang latihan, alami, natural. Mata hakikat nama lain ibu nu kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu. Nah, kuring bisa ngomong teh lantaran aya ibu-ibu, eueuh ibu-ibu rek ngomong jeung temok. Geus bener deui nya. Nya mata jadi ustad tong so ieu. Aya nu rek nunutan pek, nu rek balik jug. Teu kudu dicarek, jug bisa rek aruih jug. Nah saya teu ustad kos nu gelo jamaah dititah balik har nya ngeusan we atoh urang teu kudu riweuh paling panitia ku kulono tuh mata guguru mah tuh ti tukang soan bear hatena bersih dirina mana nu pangripuh-ripuhna acara ieu tukang soan mangul eta mangul ieu benerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain biar ge lamun teu dibenerkeun